lain. Aya naonan bayi awak. Ngaramar gawe hese. Tapi kang apa lagi? Geus eueuh nu daekeun. Neuk iraha kabeli motor Ninja kos Bang Ruhak. Hirup kieu jeung kieu bae mah. Opi samangateun. Tuh, men ieu nya, entah kebo, di pos. Kamana nya ibu budaknya? Cun. Kamana ieu nya budaknya? Di tukang gitunya. Cobain ke tukang lah. Tuh, bener Lin dugaan aing. Entah kebo aya di tukang. Ayana bae ya Allah, ya acun. Gerapodaran ya Allah. Atas si budak. Sia kai, aing ngomong pupuhan amat ke aing. Sia deui ge, ngadoa di dieu. Aing mah lain berdoa kai, keur ikhtiar bae jeung bari menikmati suasana alam. Lah Cun, lah omong. Tadi aing Cun menang brosur di Mang Mamang. Brosur naon atuh kai? Brosur orang hilang Cun. Atas si budak. Atuh deungan sia nanya, brosur pagawean lah. Atuh pan aing teh nyaho kai meureun. Bagus sih masuk ke saya. Atas si budak, aing mikeun pupuhan amat sia ka aing. Mangga saya urang macana di pos bae. Ayo. Saya sebenarnya nang di mana kai? Tadi aing masang-masang di parel. Ini coba Cun, kira baca. PT ogah rugi TBC. Lowongan kerja dibutuhkan tenaga kerja laki-laki. Alamat jalanin aja, jangan menyerah. Pendidikan terakhir TK. Wah cocok jeung anjing kaye. Justru eta Cun, pas jeung sia, pan sia lulusan TK. Cun, lanjutin bacana. Usia 20 tahun ke atas, kuat dan tahan lama, gaji 2 juta dipotong pajak. Kai, ieu maksudna gaji dipotong pajak. Maksudna kumaha? Iya Cun, eta gaji sia ditambahan. Oh, keumeun kitunya. Geus Kai, aing daek lah. Jika Anda minat, silahkan hubungi nomor telepon Anda sendiri. Iya Kai, kok telepon Anda sendiri sih? Maksudnya naonnya? Jadi kieu meureun Cun, Anda teh nu boga PT ogah rugi. Oh kitunya Ca. Geus tuh Kai. Aing siap-siap heula. Geus sia gerak ka ditu lah. Sia ulah poho, mau bekal bisa lapar. Kaing bebeja ka maing. Ayo sini ka mana Kai? Aing ka pos Lebak. Tugan bae budak. Aing mandi heula nya. Aing ke posannya. Alhamdulillah. Gedung deui aing menang pagawean. Mudah-mudahan bae aing diterimanya.
Kau aing lah. Masih lapar aing di jalan. Udah lagi pemasak nih. Tadi lah. Mak, Wah, ya tempat yang sini ke mana? duluan bae di dinya. Pun nonton mana? Oh, ya. Gantung meureun. Iya, ngegantung aja. Kajen teh bae bawa. Iya, boga neng pan. Kajen jauhan sia mah meureun. Bagus lah. Eta. Minta pada turun. Kayak makan naon ya? Sepatu hiji ge jajal ladug deui. Lah, ajin. Mak, Mun. acing ngalamar gawe heulanya. Heeh. Doakeun, Mak, supaya diterima. Heeh. Semoga ditarimanya. Oh, Mak. Berangkatnya. Ya. Ngopi nih. Cuma sembing. Minum air kayaknya. Oh, ngopi non yuk. Hidung mah biasa kopi hidung. Siap. Bebe, Kopi naon? hidung. Baraha? Hiji bae hiji. Jelema tilu kopina hiji. Bang Rok mah ulah loba-loba, tilok mayar. Siap. Ini bang kopi nak. Oke. Kopi kan? Ayo. Nulis tadi, bapak itu. Duduk mal yuk. Lah, oke. Asana iya tadi aing maca. PT ogah rugi dilarang masuk kecuali saya. Berarti aing. Isi. Jang. Emang bener Pak, di dia nerimaan pekerjaan? Oh bener Kang. Iya, orang ngelamar. Mana lamaran anak? Ya Pak. Iya bener, cocok lamaran anak. Ayo Kak Jero. Ayo Pak. Ya sebutna. Ya tarunga. Ayo orang antur ke pegawai anak. Emang ieu gawe naon Pak? Kamari kotok pantas di DO. Di kolong loba taina. Tolong di karungkeun bae. Harungan teh kotok. Terus eta Pak, gaji dipotong pajak, ditambahan apa lain? Gaji mana 2 juta sebulan, dipotong pajak 1.800.000.
Berarti sisa gaji maneh 200. Daek ente. Atuh Pak, nu bener baik. Sabulan 200, mendingan hes aing di imah. Terserah maneh, hari daek syukur teh daek teu nanaon eta mah. Lah tah aing, geus kadikeun lamaran aing. Bloon teh mah jelema ngalamar ongkoh cenah mamarahan. Dasar eta sampe togah rugi. Emang geus rapi-rapi, digaji 200. Harungan teh motok deui. Jos, emang satu. Mana-mana Ceng. Tuh, jul atuh kutarang. Heuh Ceng, asana teh budak loba duitna. Asa-asana mah Jos. Dina penampilanna geus beda ieu budak. Bisa Ceng sikat. Yuk, sikat. Ceng siapin senjatana. Hiji aing hiji. Karena pas aing nuturkeun aing. Mang, dek copetnya. Oh, aing dek copet. Tonggas. Copet sama, Mang. Dek copet sia lah. Manya aing dek copet aing sorangan. Mang, ulah Mang ih. Teu ngarti aing mah dek copet sia. Teu ngarti aing mah. Bang ulah bang ih. Naon sia ieu? Asa-asana mah suratan ieu sia. Bang ulah bang. Tadi tata sia. Tadi yo. Jangan Jos. Bang. Yuk. Bang. Nah, ada. Pokoknya marinya. Aduh, tas aing. Jajarona bekal dia eta. Sia ninggalkeun aing bae bloon. Lah, jangan geus ieu, geus senjatana pikeun di dieu lah. Geus. Nah, nu penting urang geus menang ieu yo. Urang buka kuari ieu. Coba buka geus ieu nya kali ya. Aing buka tas. Yakin aing mah ieu budak. Malam teh ngajual tanah ieu bau-bauna mah ieu nyana. Aing yakin duit ieu di dieu. Ai. Ya ieu mah kukudaan. Masih boga alo aing. Coba buka di Ceng. Coba ieu tah, anu ieu. Ai, ya ieu mah timbal, Jos. Coba buka Ceng timbal lah. Coba. Ganti jerona daging. Lagi nyawa sih laparnya. Heuh Ceng. Ai, Jos. Ya ieu mah aya cabe-cabena. Eueuhna naonan. Eueuh lauk, eueuh karupuk. Ieu mah budak dagingna can meuli meureunnya. Tuh meureun Ceng. Ai, parah amat sih. Coba bungkus ku saja lah. Aing geus males dah. Ya kareta ya. Geus asupkeun deui tah. Urang baiknya. Si buru-buru anu ka mana kai? Ieu nganter kendelan. Geus kira balik ka ditu kai lah. Aja tak kopeng si bayar. Geus, Bang. Bener, Bang. Urang baikannya, Bang. Mau nangguan kai. Kos entah kebo eta, cerik di dinya. Bekal aing. Jun, cek kunaon, Jun? Bekal aing. Cek kunaon? Bekal aing dirampok di ditu. Bener si Acun dirampok. Oh, benar kai di ditu aing. Minggu saya balik. Ieu. Bang, tolong Bang. Si Ajun kunaon sih kayak dicarikan? Nyawa Bang, yuk, cerik bae. Coba dia kelas, Cun. Itu tuh di motor. Nah. Emang salah naon kai? Teu nyaho Bang, urang. Tadi pan urang balik, ketemu nyana. Cerik bae di jalan. Nanjong batu meureun kai. Esa kunaon, Cun, masalahna datang ceurik we. Dibegal Bang di ditu tuh. Bener, Cun. Aja naon bae, Cun, nu dicokot. Tas urang Bang, nyejerona timbel. Kumaha ieu, Bang? Geus Bang, aya bicara nama.
Barobai kampung kurang yang pijakan ke begal. Benar ya mah. Bisa nggak bayar tuh? Ayo kan balik bang. Mana begal? Lasiun. Begal, begal. Percuma jos, orang capek-capek ya jerono kos kieu doang. Balikin yuk kurang yuk. Saya tapi gedeng. Senjata orang yuk. Aduh. Saya janji. Pakai. Yuk. Ah. Apa surang Pak Yuma jos? Sini mah Cun, begal lah Cun. Subang di Subang. Oh, sini itu. Pengkolan biasa. Ih, pan jos, ramean apa budak jos? Tuh iklan, kemana nya? Terus kemana jos? Ini iklan. Oh, Rensia. Lu begal lalu aing. Itu mah urang mamang, tak kencreng mang. Ih, kugusan sih nu ngajak aing. Kon sia nu kerot tadi. Aing keur ngopi, ingat tadi diajak ku sia. Lah Mana sana yang ge sia nu sarua di kawasan aing di dieu. Teu mang. Alas sia geus lu ngomong. makan bisa ketimbal. Gaji mana 2 juta. Caranya sih